Sugan teh bohong siksa kubur teh Sugan teh bohong aya alam kubur teh Geningan nyawe karasana mah ayeuna Karasana mah ayeuna kumaha salila hirup teu ngalakonan salat dengan lakonan jahakat dengan lakonan puasa rumah salila hirup teh aing tara burang merek ka patuh medit merek hese rumah salila hirup teh jadi tukang rampok tukang bohong tukang morosotkeun androk rumah hirup teh doraka geuning ayeuna karasana kaduhung mata rati heula sing goreng nyawe aya pangwalesan teh Sugan teh bohong aya balitungan teh pete nyawe ayeuna karasana panah karasana